Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana Mang Cecep Gorobacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Alhamdulillah dina dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Neng Adah. Ayeuna urang medar dongeng anu enggal judulna ieu teh pamirsa masih keneh aya nuansa-nuansa kepahlawanan kitu tah nya kumargi ayeuna dina sasi November. Judul anu baris kapidangkeun teh nyaeta Kajeun Pisah Manan Serah. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Dimedalkeunana ku PT Wargina Bandung tahun 1868. Satea acan dipedahar ieu dongengna urang doakeun heula ka pangarang khususna ka Bapak Tatang KS mugia dipaparin kasehatan, digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Anu Maha Suci teu hilap ka kula wargina sareng karundayanana. Mudah-mudahan dipaparin kasehatan oge rezeki anu barakah, amin ya Allah ya robbal alamin. Teras teu hilap ka pamirsa anu satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun pangintennya dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan atuh eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah cenanya ieu Mang Cecep nyobian nonghol we cenah heula pangintennya minimal dina video awal atau dina video bubukana gitu. Mudah-mudahan kapayuna panginten Mang Cecep tiasa live cenah kitu tah pamirsa. Aduh ieu teh naon cenanya peralatan age kacida pisan basajana ieu teh langsung tina ngarekamna oge pamirsa ieu teh langsung ngarekam tina HP kitu nya. Aduh mudah-mudahan eta kapayun mah. Sami cenah pamirsanya Mang Cecep oge tos kagolongkeun sepuh ayeuna teh nya tos setengah tubuh cenah ieu teh Yuswa mah kitu mun ari manah mah ieu teh asa pamuda keneh we cenah nya. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nyawang keayaan zaman kukiwari anu benang disebutkeun zaman pembangunan dina alam merdeka dibandingkeun jeung zaman beh ditu samemeh tahun 1845 asana teh jauh pisan bedana. Meh rata-rata pikeun barudak ngora mah boh lalakina boh awewena ngarasa hello. Kumaha asal usulna pangna urang aya dina alam merdeka ieu? Zaman kiwari mah rea jalma anu sugih mukti, rea jalma anu palinter, nu usaha pasuhud-suhud, ceuk singkatna mah tumanina gesan kumelendang di alam panyawangan. Tayaku ayana nagara urang kieu teh hiji tanda hasil perjuangan kolot urang baheula anu teu kurang-kurang boh awewe boh lalaki geus puguh jiwa muda mah cacak nu geus kolot ge pada giat milu berjuang kalawan lain saeutik pengorbanan boh korban harta banda boh korban jiwa jeung sabangsana anu umumna mah nagara urang jadi aya dina kamajuan ieu teh hasil penebusan darah para pahlawan urang sarerea. Jadi tetela pikeun jiwa muda anu lahirna beh dieu mah kantun rawasna kantun nuluykeun tapak lacak para pejuang khususna anu masih aya keneh nepi ka kiwari dina bidang perjuangan
umumna anu geus merulih ka alam baka ngabela nagara jeung bangsa katut agamana tina belenggu penjajah anu geus ngayakeun tindakan jeung pemerasan terhadap bangsa urang umumna Indonesia. Lamun ceuk bahasa Jawa teh mah keur jiwa-jiwa muda ayeuna benang disebutkeun wong tua gawe wiwitan, wong anom dharma lakoni. Gesan nambahan pangalaman atawa gesan jadi pientengen kalawan sugan sasiereun sabenyeureun jadi riwayat atawa sejarah pikeun tunas muda harapan bangsa anu dina zaman ayeuna. Taya salahna mun di dieu ngadadarkeun kaayaan zaman anu kaliwat pikeun buah jalan carita anu disebut di luhur, ngebrehkeun atawa ngagambarkeun dulur-dulur urang dina samemeh taun 1845 bangsa urang teu kurang anu nyandangan panyiksa jeung pengkhianatan bangsa deungeun, contona dina alam urang dicekel kakawasaan ku bangsa Jepang. Loba anu korban ku jalan diperes tenagana, tayalian ku jalan Romusa digawekeun ka unggah leuweung. Nya kitu deui pikeun jiwa awewe teu kurang-kurang anu digunasika dijieun mamangsa karakusan pikeun eta bangsa. Dahareun kurang pake kurang pendidikannya kitu keneh jalma-jalma rea nu kalaparan jeung rarudin nepi ka ngalaman pihak awewe di samping gebang jeung karet. Nya kitu deui pikeun lalakina ampir kabeh diganti calana ku karung goni. Beh namah lamun panjang lebar didadarkeun matak ngahudang rasa kanu ngalaman. Mungguh pitulungna tinu kawasa dina nincah kana tahun 1845 dikersakeun negara urang dilepaskeun tina kakawasaanana bangsa Jepang anu jadi lantaran negara manehna kena ku sasaran bom atom nepi ka dua tempat anu mumunalna kasebut Hiroshima jeung Nagasaki hancur. Anu akhirna bangsa Jepang lemah kalawan negara urang diserenkeun deui ka urang. Ceuk basa kolot teh mah negara urang dikuasaina ku Jepang teh ngan saumur jagong. Lepas tidinya pikeun bangsa Indonesia ngarasa bungah anu taya hinggana ngan hanjakal. Ka bungah eta teh teu bisa manjang dikersakeun bangsa anu sejana nyeret deui maksudna deuk ngajajah nepi ka timbul barontakna bangsa urang ngayakeun perlawanan pikeun ngabela bangsa jeung nagara. Contona aya hiji penduduk anu lemburna tuh sakiduleun walungan Citarum katembong suhunanana ti Jalan Gede anu eta imah teh geus kolot nakar bilikna cararang tihangna geus nyangeyeng. Tapi sok sanajan kitu ge teu weleh aya nu ngeusian kudua jalma salaki jeung pamajikan anu harita dina wanci haneut moyan keur pating gerendang di dapur bari nyalang hareupan hawu. Awewena keur ngasakan angeun eceng dina pariu nu geus sontak saeutik bibirna. Jabati kitu kadenge di pipireun imahna aya nu keur tetembangan hiji budak lalaki anu umurna kurang leuwih 18 tahun. Tayalian anakna anu boga eta imah teh ngalagukeun halo halo Bandung. Kang Suheli, ari si Ujang ka mana isuk keneh geus eueuh di imah. Eta mah budak teh kusok ngahariwangkeun kolot gawe karalas-karalas wae meuni teu aya pisan kasieun. Sakieu pajabanan teh ceuk pamajikanana anu katelah mimi nyarita kituna teh bari suruput ngasaan angeun eceng. Mani geus teu ngadenge pisan ceulina teh indung si Hardi mah sakitu si Ujang keur hahaleuangan di pipir teh ular salakina bari rogot nguyup cai tina bekong. Kajeun ari aya onaman keur naon atuh cicing wae di pipir teu pupuguh. Nyawa teuing calukan wae ka ditu sakalian sina dahar og ti kamari katinggalina teu pati dadaharan. Hardi kulan ular anakna ti pipir. Keur naon cicing di pipir wae eta teh ye geura dadaharan heula bisi kaburu tiis jeung ongkohanan makna deuk moe-moekeun segon. Indungna bari ngakutan sangu jeung deungeunna ti dapur ka tengah imah. Salakina mah harita ge geus nyampak andekak sila nungguan dahareun anu kakara diasongkeun kuno jadi pamajikanana. Hardi
Ulan ular anakna mani ngagorowo. Kumaha tate ngan kulan bari lain nyamperkeun dek dahar moal. Ku jengkang hadi ngalengkah asup ka imah jalan ka dapur bari mamawa babedilan tina kairandu. Sok babedilan menang nyieun teh disarandekeun dina balik panto. Tong sok nyieun nu kitu patut hardi. Nanaonan bari nage teu guna-guna moal jadi tentara maneh mah. Naon ari emak make nyebutkeun teu guna-guna sagala. Puguh dikudukeun bangsa pemuda-pemuda mah milu diajar latihan. Malah abdi mah tos deui ngadaftarkeun ka pasukan TRI di warung lobak. Benernya papejuh aya kutu benang pisan ku omong. Ieu hardi deuk nanaonan bari nage asup kanu kitu. Nyaho apan anu sakitu musuh teh tohagana moal nepi ka urang jadina kieu ninggalkeun sarakan di kota Bandung. Nah benang dilawan kuno kitu itu mah sanjatana ge lengkap. Ari sedengkeun urang ngan sakadar ngagunakeun awi diseuketan jeung bedog. Paling-paling jalma nu ngabogaan bedil ngan hiji-hijieun. Montong hardi si ngagugu ka kolot cicing angguran di imah pae hirup ngariung jeung nu jadi kolot. Diceritaan kitu kuno jadi indung na teh manan di denge mah anggur kamana mendi geus kitu karewok nyukil sangu tuluy dikuah ku angeun eceng daharna teh mani nyah-nyeh nyoh bangun nu rusuh pisan. Sanggeus indungna nyarita kitu panonna neuteup ka anakna anu keur babelewekan dahar jeung bapana siga anu ponyoeun akara. Indungna mah teu waka-waka dahar ngadon cimek bak nyaksian anakna bari siga nu ngalamun mikeran nu jadi anakna. Sok sieun kumaha onam dumeh boga ngan hiji-hijina asup ngagabungkeun kana katentaraan. Nah geus wareg hardi dahar teh waka eureun pek-pek we kadinya keun emak mah najan teu kabagian ge da aya ieu sangu sangrai. Indungna bari teu weleh neuteup kanu jadi anak siga nu reueus jeung deudeuh boga anak kan hiji-hijina teh. Areungap mah ular hardi bari regot nginum cai enteh tina cangkir seng leutik. Bapana ge make kabawakeun eureun daharna teh kulantaran keur aya kanyeri dumeh geus 3 poe panyakit nyeri angeunna teh karasa deui. Geus kitu mah kolosod mimi turun tina dipan tuluy ngentepan urut dahar salakina jeung anakna diakutan ka dapur. Anu teu sakumaha lila geus norojol deui asup ka imah gek diuk nyang hareupan salakina nu keur ngelepus udud deukeut balik panto bari ngawaskeun anakna keur ngahampelasan bebedilan ditepas. Kang Suheli ceuk pamajikanana. Lain kira-kirana moal dicuriga lamun nyelang heula ka Bandung. Ari kitu salakina malik nanya bari ngareret. Mun sakira bisa mah kalawan teu matak dicuriga ku walanda alusna mah bawaan wae betrak-betruk teh ka dieu. Anu sakira terungkang nama jeung lebar deui ku hayam aya kana 4 bibitna encan entog 4 siki sugan aya keneh. Geus kabawa onaman jual-jualeun atuh pikeun pibekeleun urang ngungsi. Da jeung nyana lain akang ngalelewe metak boga pikiran dek nyokot betrak-betruk teh ti mangkukna keneh ngan keur ngintip-ngintip heula bejati batur. Nah teu matak ngabahayakeun namun urang asup ka kota. Tapi ceuk beja mah pikeun pantar urang mah moal dicurigakeun teuing. Komo bari ti diana siga jalma tukang tani atawa tukang buburuh mah dicuriga sotenan jalma anu ngarora keneh jeung itu ge awaseun. Kilang kitu heug atuh ka ditu nyelang heula sapoe ti dieu mah api-api naon wae naha mawa pacul atawa mawa salang jeung rancatan. Hardi milu bah ceuk anakna nyambungan ti tepas. Milu dek naon hardi teu puguh budak teh sok newo-newo wae montong maneh mah kasebut budak ngora ke kumaha lamun disangka tentara meureun teu ditawan mah di ditu. Indungna maneh nyentak ngadenge anakna dek milu teh. Geuning batur anu baralik deui ka kota teu dina naon samalah Sahroni mah
make jeung dagang endog sagala kawates teu ditawan teusing tembal Hardi. Atuh jep wae indungna teu nyarita deui anggur ngahulang dikitukeun ku anakna teh. Da memang jeung sanyana loba jalma anu ngarungsi baralik deui ka sarakan tadi. Keur Hadi mah hayang milu ka bapana sotenan lain ku ingat kana ingon-ingonna ngan sahanteuna hiji budak ngora geus boga papacangan mah sok teu weleh inget wae komo ieu boga papacangan ka hiji budak awewe anu katelah Patimah putrana Subarja pensiunan employe perkebunan Sinebra anu imahna anu ngaran Subarja teh di deket Gedong Hebe nyaeta di daerah utara mun bareto mah disebutna teh. Hardi papacanganana jeung Patimah teh geus heubeul nakar samalah samemeh ngungsi mah teu sirikna kahilir kagirang teh geus babarengan kalawan geus ngayakeun pasini janji antara jinis pada jinis ngan hanjakal kaburu pisah ku ayana ririweuhan teh nepi ka Hardi kapaksa ngarungsi jeung indung bapana. Cek pikirna Hardi sugan we Patimah teu incah balilahan atawa lamun ngungsi teh mah sugan aya beja di mana ngungsina moal burung di teangan. Kira menang 10 menit indungna ngahulang pok bapana Hardi nyarita kieu. Benar Hardi teh dek milu. Nya Pak, walarna bari ngalieu. Hade maneh milu Hardi ngan omat datang ka ditu ulah dek luas lewas ka ditu ka dieu tuturkeun bapa maneh jeung deui seeng tambaga bawa sakalian ku maneh omat sing ngagugu kana omongan kolot teh ceuk indungna. Moal atuh mak dahar ge boga pikiran piraku tega papisah jeung nu jadi bapa walar Hardi geus kitu mah bus ka jero nyimpen bebedilan di ka kamar. Iraha atuh bah inditna ka Bandung teh. Urang ayeuna wae mumpung isu keneh da moal meeting tong make pakaian benar Hardi ganti kuno butut heug maneh ti dieu mawa tolombong leutik abah deuk mawa salang jeung rancatan sok-sok atuh geura salin bisi kaburu panas manten urang ka dieu wae jalanna mah mabal mapai-mapai sisi walungan Citarum sugan engke di ditu di pupentasan aya rakit urang milu mentas ceuk bapana bari ngaganti kameja kuno geus awek-awekan paranti buburuh macul. Harita keneh Hardi asup ka kamar kurah koreh kana tolombong wadah pakaian anu teu kungsi lila rak make baju jeung calana pokek geus kuleuheu jaba saroeh. Mana tuh Hardi geura bawa tuh tolombongna di dapur. Hayu walar Hardi norojol ti kamar bari tuluy ka dapur ceuk ganda tolombong leutik geus bolong juruna dibawa ka imah. Mimi doakeun atuh nya Kang Dek Indit teh sing salamet atuh manehnya kitu keneh ngan omat bisi aya naon-naon mah lumpat wae ka dinya ka pasir ka pawojo nya mak doakeun deui Hardi nya. Keur kitu aya nu pupuntenan di luar. Pangapunten kulan anu dek arindit sajungeun teh pating raringeuh dumeh di luar aya sora jalma anu nyebutkeun punten meni lambat nakar samalah pamajikan Suheli mah anu dek ngukakeun panto dapur anu kaluar ge make ngarandag. Sahanya Hardi anu punten teh ceuk bapana nanya ka Hardi. Duka teuing atuh tingali wae ka ditu ku abah. Walar Hardi bari ngalewas ka dapur gek diuk gigireun indungna anu keur milihan beas dina nyiro. Ti dinya mah kojengkang Suheli katepas dek nempo ka jalma anu punten. Eueuh, deuleu itu Mang Ada. Ti mana Mang teh? Tanya Suheli nyaritana teh meuni mata kaget nu ngadenge. Lah, nyeta kieu geuning Mang mah jang. Ngadon apruk-aprukan teu puguh walar Mang Ada kalacat unggah katepas gek diuk dina palupuh anu teu disamak-samak acan kulantaran kutu boga deui samak. Mimi ya aya Mang Ada aya saha? Pamajikan Suheli ngagerewek nanyakeun ti dapur. Aya Mang Ada sot nyiru anu deusi beas keur dipilihan teh ditunda nyelang heula nempok sama Kade Hardi bisi kasigeung
cek indungna bari ngeserkeun nyiru gigireun anakna. Geus kitu pamajikan Suheli ngojengkang unggah ti dapur ka imah tuluy kebat ka hareup. Itu si emang haturan teuing kumaha daramang. Pamajikan Suheli bari norojol ka tepas murus mah geus kitu solongkrong sasalaman. Pangesto nyai mungguh lahir mah emang teh beunang disebutkeun keur dipaparin jag-jag mung nya kitu mungguh batin mah kenging disebatkeun nembe igog-igog lamun geuring teh mah kapan ibina teh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nakasawat naon mang? Suheli mani sigan kaget ngadenge pamajikan mang ada maot teh malah keur pamajikan mah nyebutkeun kecap kituna teh make jeung ngalimbah sagala. Ari gering heula mah henteu mung kitu teh wae tos papasten ti pangeran ari nu jadi sababna mah waktu mang jeung barudak katut ibina indi ti imah nya anu maksudna mah taya lian dok ngungsi barang tepi ka palebah rumah sakit situ saur teu kanyahoan sugan teh moal aya pertempuran ujug-ujug der wae tentara Guraka jeung ti urang silih tembak mani pohala naker. Ari mang mah jeung barudak mubus kana kolong got. Ari ibina kalah lumpat balik deui ka tukang atuh beletak wae keuna ku pelor kana lebah kekemplongna pisan nepi ka harita keneh maot. Aya ku teu sangka eta si ibi ceuk pamajikan Suheli bari nyusutan cimata ku tungtung kabayana. Menang sawatara menit mah jep wae jarempe kulantaran ningali Mang Ada ti santasna nyarita kitu teh cimatana murubut rag-ragan taksiran ngarasa kasuat-suat ku ayana nu jadi pamajikan maot katembak. Hardi mah teu kungsi nyahoon kulantaran sajolna semah datang ge anggur ngalewas ka dapur ngador ngahampelasan babadilan kai. Aya-aya wae rintangan teh batur sajungjungeun deuk indit kurunyung semah cek gerantos hate Hardi ku kulutus di dapur siga anu garemeng-mengan hayang buru-buru indit ka Bandung. Lain ngahulang wae euy nah recai atuh Suheli nitah ngarecai ka pamajikan anak bari ngareret. Entong Nyi Mimi tong nyusakeun tos areungap bari nage ka dieu sotenan hayang papanggih wae dume aya bejana di dario. Lain ku kitu emang mah jang Suheli sok mikiran maneh na kumaha nya kira-kirana urang teh moal mundur deui kitu. Duh katuh mang nyarupina upami walana teras-terasan nyereg mah kana pasti mundur deui ular Suheli. Nya urang teh sok saleuheung asruk-asrukan ge ari teu ribrib mah ku budak narajang eta nu loba anakna komo bari jeung mawa nu gering atawa nu jompo mah ripuh. Basa kamari mah nempo anu kakarang ngarungsi matak seri sedih aya nu nanggung tolombong salayan dieusi betrak-betruk anu salayan deui dieusi budak anu kira-kira umur 2 tahun diuk nyolopa dihalangan ku angel bari dituturkeun ku pamajikanana ngagandong sama piong angel menangais budak leutik nya leungeun sabelah nungtun budak rada gede. Nah jang Suheli bet kamalinaan ngobrol teh moalami emang teh nyata bade kadinya ka kampung Ceuri keun iraha deui emang ka dieu da deukeut ieu pira di kampung Cingcin emang mah hampura atuhnya emang bisi teu papanggih deui. Sawangsul mang abdi ge kedah dihapunten ular Suheli bari jung nangtung tuluy nuturkeun semah nepi ka golodog sanggeus semah balik Bu Suheli ka jero bari ngagero anakna. Hardi kulan walarna maneh kasitna keur bari norojol nyamperkeun. Hayu urang bismillah ayeuna mah mengpeung isu keneh eta mah kitu wae euy doakeun sing salamet. Mak Hardi doakeun deui nya anakna nyambungan meta didoakeun kuno jadi indung. Jeung didoakeun ku mak sing saralamet. Omat ulah papisah jeung abah maneh Hardi jeung ulah sok cungas cengos teu puguh ari keur di jalan. Ceuk indungna manis sasahat nakara
Geus kitu mah jut wae Suheli jeung anakna tarurun ti imah ngaleos lempang pating garedig anak jeung bapa. Satungtung masih keneh katingali mah eta nu arindi teh teu boleh ditetep komo neuteup ka anakna mah sigana teh nu taya bedana neuteup nganteur anu dipikadeudeuh nepi ka lesna teu katingali. Ti sajung Suheli jeung nu jadi anakna indit ti imah nepi ka biasana mentas walungan Citarum ku jalan tumpak rakit. Berkah aya dina kasalametan tur teu papanggih jeung tentara Belanda saurang-urang acan. Sajeroning keur lalempang asup ka hiji pakampungan teh panon Suheli jeung panon anakna teu boleh lurat leret ningali ruruntuk imah anu diduruk. Malah diantarana aya hiji dua imah anu geus namru bari jeung haseupna masih keneh ngelun taksiran didurukna teh anyar keneh. Tapi kalolobaanna mah imah-imah geus alancur jadi lebu teu tinggalian diunggal lembur mani asap plungplong. Atra ningali ka ditu ka dieu teh da puguh imah-imah hampir hempak teu aya. Coba natik kitu ningali barang-barang pebalatak sisi jalan jeung di pakarangan imah nya kitu deui barang nyamuk mah lain catureukeun. Mayak paselang jeung kapuk ambrul-ambrulan. Mungguh kasieun jeung kakeung mah teu oleh aya da puguh asup ka hiji pilemburan anu sama sakali simpe nakeran cacak waktu ti beurang. Kulantaran teu aya pisan jalma sapotong-potong acan ari lain hayam jeung entog mah hiji dua anu teu kabawa ku nu bogana pating kelendang. Najan kitu ge pikeun Suheli teu boleh dina batinna mah gagarendang babacaan sabisa-bisa neneda kanu kawasa sangkan aya dina kasalametan kalawan bisa balik deui. Beuki beh ditu kasieun jeung kakeung asa beukit timbul nambahan ku ayana ngadenge sora tembakan pating beledag hawar-hawar waktu Suheli jeung anakna keur jongjon lalempang. Batina ngarajuk lain di kiana nepi ka kuat ngarandeg ku ayana ningali bangke jelema anu badana ruksak pinuh ku getih garing jaba digembrong ku laleur hejo sakitu poharana. Astagfirullahaladzim, cuk Suheli bari ngarandeg. Irung dipengpekan ku ngambona eta bangke jalma anu ngajolopong sisi kebon. Tapi keur hardi masigana teh mani aya tenang taya kakeung taya kasieun abong kena kasebutna jiwa budak ngora. Sanggeus ngaliwatan bangke jalma kira menang 200 meter ti eta tempat timbul deui kasieun leuwih ti tadi. Malah hardi ge kakara di dinya mah make ngarandeg dumeh ngadenge hawar-hawar sora sapatu pating kedepruk. Aduh hardi, cek bapana ngarandeg bari ngenyang leungeun anakna. Palang siang tentara Belanda. Kumaha atuhnya euy, kamana geus nyumput? Suheli nyaritana kitu teh ngaharewos lalaunan. Nya meureun bah, ular hardi ngaharewos deui. Ayeuna kieu bah, wayahna bibir panon abah ulasan ku getah susuru. Geus kitu abah pura-pura teu ningali, leungeun sabelah nyekal kana tak-tak hardi. Di mana barina ge aya tangkal susuru? Eta tangkal susuru cek hardi bari curug ngacir nuduhkeun tangkal susuru gigireun bapana. Anu ku bapana mah sakitu nampe ge teu kareret awahing ku guguk. Teu loba anu dipikir deui naon-naon peletok hardi miteskeun daun susuru. Geus kitu tuluy getahna diulas-ulaskeun kana bibir panon anu luhur ku bapana kenca katuhu. Memang katinggalina ku saliwat mah ningali panon bapana hardi siga nya ledehna teh ari katambah-tambah. Hardi manggihan kaleng butut duka urut naon tuluy dicokot. Ti ditu mah nurutan jalma nu musafir. Hayu bah, cek hardi. Gap leungeun bapana nyakal kana tak-tak tuluy lempang panon bapana dipereumkeun bari leungeun sabelah ngetruk-ngetruk awi pager meunang maot. Waktu lalempang bari siga nu nya nurutan jalma musafir pangacian hardi jeung nu jadi bapana asa kabur ngadenge sora tentara Belanda ngagorowok nanya dinusuni bari kadenge sora bedilna di kokang. Apa tomak? Siapa kamu? Terelek bedil di kokang. Rag hardi eureun anu teu lila tentara Belanda pating kurebut aya kana 5 anana kaluar tinusuni nyalampurkeun. Tadi mana kamu? Seorang tentara Belanda jangkung gede nanya deui mani nyentak bari ngadedeukeut anu sawarehna deui mah ngadekeng gigireun jeung tukanggeun Suheli. Abdi mah
urang kampung juragan tukang menta-menta. Ular Hardi ngajawabna ku basa Sunda, lain wae ku teu bisa atawa ku teu ngarti kana bahasa Indonesia ngan maksudna mah deuk ngabodo-bodo maneh. Hopel tomak, bilang apa itu, ha? Eta tentara Belanda anu nanya tadi teh nanya deui meni nyentak taksiran ngarasa ambek ku teu ngarti kana bahasa Sunda. Barina kitu teh beungeut Hardi jeung beungeut bapana disidik-sidik. Bilang yang betul kamu, he? Semuhun abdi sareng ieu pun bapak teu ningali bade wangsul kalau rompok. Ular Hardi tetep nyaritana ku basa Sunda. Pikeun bapana mah sigana teh barora hayang nembalan nu puguh mah asakop wae dikarekab hate geus teu puguhnya rarasaan. Dan untung na teh aya salah saurang tentara Belanda anu bisa ngomong bahasa Sunda anu samamehna deuk nanya ka Hardi marehna nyarita heula ka baturna ku basana. Ku taksiran nerangkeun yen eta dua jalma teh tukang musafir deuk baralik deui ka imahna. Jadi anjeun jalma musafir bade meulih nya? Tanya hiji tentara Belanda anu bisa kana bahasa Sunda bari jeung adab lanyap ge. Sumuhun juragan, abdi teh bade wangsul alim ngungsi sawios di dieu wae di Bandung supados gampil milari tuangan. Margi upami abdi ngungsi mah tangtos kalaparan juragan, sareng abdi teh tos 5 dinten teu mendak sangu. Aduh, awatosnya tak dahal ku anjeun roti sareng konek. Atuh nuhun juragan, ceuk Hardi bari leungeun ngalaper nampanan eta roti sagelempong gede jeung kornet sakaleng anu harita keneh ge dibikeun ka bapana kalawan eta roti dikelek awahingku gede-gedena. Tapi awasnya upami ku juragan anjeun katingali mulih deui kaluar kota Bandung pasti ditembak. Moal juragan, abdi mah moal bade ngungsi deui sieun sangsara. Sawios di Bandung we mergi di dieu mah sok dipasihan katuangan ku juragan. Benar alus tong hayang melu jeung tentara TRI atawa tentara Raja Bedug nya. Anjeun sok manggihan Raja Bedug di mana? Coba juragan pasihan terang engke ku juragan dipersen deui. Duka atuh juragan, abdi mah teu terang rupi-rupina acan anu kasebat tentara Raja Bedug teh anu kumaha. Margi abdi mah sadi dinten tukang ngemis. Kajeun ari teu nyaho mah cik kita moleh ka imahnya. Amun hayang tuang nyuhunkeun wae ka markas juragan. Mangga juragan. Nuhun. Ular Hardi bari mamandapan. Samalah bapana ge pipilueun dodongkoan bari panon karacam kerecem siga nya panon anu teu ningali. Waktosna kabujeng se pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.